ayana katunggaraan papisahan jeung Sirawing. Caturkeun harita di tempat nasi topeng mayit. Manehna keur ngobrol jeung Laras Anting. Malah Mbah Camali Sakti oge milu kabaturan. Hayang nyaho ngeunaan tarung pamungkas dina poe isukan. Kumaha nurutkeun ijiran si topeng mayit. Laras Anting anu harita tumanya ka si topeng mayit anu jadi salakina. Kumaha kira-kirana dina dinten enjing Kang? Piraku Sirawing anu kudu unggul. Abdi yakin Sirawing dina poe isukan pasti bakal kasoran Kang. Malah bakal agak binasa ku dengan si topeng mayit. Kitu nate sangkan nugina sugemakeun dari abdi Kang. Kitu deui keur sakabeh anggota topeng Laras. Anu panghareupanana pasti sarua jeung abdi Kang. Mbah Camali Sakti netep antep ka si topeng mayit terus harita milu mairan caritaan. Penasaran kula oge ieu teh pangarsa. Kumaha numutkeun ijiran pangarsa? Nah bakal pugur atawa rumpak caringin di buruan musuh urang. Sirawing teh dina mangsana tarung pungkasan dina paisukan pangarsa. Si topeng mayit ngabagikeun panetepna ka Mbah Camali Sakti jeung Laras Anting. Narik napas panjang terus ngomong lalaunan. Terus terang dewek can bisa mastikeun. Mampu jeung henteu ngukuran ilmu silat jeung kakuatan talaga lapisan Sirawing. Anu jelas di lalumakuna tarung geus pada nyaho sarta kabadungan ku sadaya. Kumaha masih keneh tetep saimbang atawa kakuatan masih keneh tetep saimbang. Anu matak mun kayaan dina tarung ngagunakeun ilmu pamungkas dina poe isukan masih keneh kaayaan tetep saimbang geus henteu bisa ditawar deui. Geus bisa dipastikeun dewek bisa ajal babarengan jeung Sirawing. Eta kaayaan geus moal bisa ditawar deui. Jadi mun dewek ajal paguron topeng Laras kudu dibubarkeun. Laras Anting barontak hatena. Lantaran teu ngarasa panuju main henteu mikeun ari nepikeun ka anu jadi salakina paeh babarengan jeung Sirawing. Laras Anting terus caita deui. Ari cek abdi mah kieu bae atuh Kang. Sirawing ayeuna sakulawarga aya di tempat urang. Kunaon make jeung ngabobodo maneh ku kakuatan urang sakabeh nu aya di dieu. Sirawing sakulawarga sabenerna bisa ditumpurudeskeun Kang. Jadi teu mikeun waktu jeung tanaga. Anu mata keur abdi mah panuju keur abdi mah Kang. Mun urang ngalakukeun tindakan kitu ka Sirawing jeung kulawargana Kang, tumpurudeskeun mah enak keneh. Kencang beres meureunan urusan teh Kang. Si topeng mayit tetep antep ka Laras Anting nu jadi pamajikanana, teulah terus nyarita deui. Akang bisa ngarti kana jalan pikiran anu jadi pamajikan. Dan eta jalan pikiran teh henteu sajalan jeung Akang. Saperti nu geus dicaritakeun leuwih teu heula. Tarung antara Akang jeung Sirawing mangrupa tarung jago sajati. Eueuh hartina urang meunang lamun kudu ku cara kitu. Upama teh mah bener Akang kudu ngarandapan paeh patunjang-tunjang. Paeh bareng jeung Sirawing taya bayana. Anu jelas ajal ku cara talung sajati. Boga ajen ke diri Akang. Jadi henteu kudu mangaruhan ku eta sikap jeung pamadagan. Akang jelas teu sajalan jeung pikiran anu saperti kitu. Laras Anting beuki hanyelu hatena. Sabab anu jadi salaki tetelah henteu sajalan jeung pamikiran anak manehna. Kareret tambah Camali Sakti harita Laras Anting. Anu direret terus ngomong ka si topeng mayit. Kieu yo
pangersa upama teh mah dugikeun ka kitu kajadianana ieu paguron topeng laras terus dibubarkeun padahal pengaruh oge ka kawasaan sarta anggota ieu paguron teh keur sedeng-sedengna mekar sumebar meh tapi kana puncak kajayaanana nyata hasil tina upaya pangersa terus kudu dibubarkeun kitu bae atuh taya hartina meureunna upaya anu dilakukeun ku pangersa teh pangersa. Laras Anting milu ngarojong kana omongan Mbah Camali Sakti. Ari cek abdi mah ieu paguron topeng laras untuk kudu dibubarkeun atuh Kang. Malah ku ayeuna ieu paguron masih tetep jalan. Eta nganu harti ngaran akang oge masih tetep aya dipake ku ieu paguron topeng laras. Kitu cek pamikiran abdi mah Kang. Si topeng mayit narik napas panjang bari ungut-ungutan teulila terus nyarita deui. Laras Anting oge Mbah Camani dewek memang ngarti kana maksud caritan ilaing dina waktu ayeuna ngan saperti anu geus diomongkeun leuwih teu heula ku dewek sikap jeung pamadegan dewek moal robah di mana dewek acal paguron topeng laras tetap kudu dibubarkeun sabab eueuh hartina diteruskeun oge lantaran moal aya anu mampu atawa sanggup ngungkulan upama dina seuhna aya jalma atawa jago anu elmuna satata jeung silawing. Si topeng mayit tetap dina sikapna jeung pamadeganana estu henteu bisa dirobah deui. Geus ngadenge omongan ti si topeng mayit seperti kitu mah Laras Anting jeung Mbah Camali Sakti henteu bisa ngomong di naon-naon. Teulila si topeng mayit terus nyarita deui. Penting ieu waktuna keur dewek mulihkeun tanaga jadi henteu bisa dilah ngobrol. Ayeuna rek terus ngeuremaneh di panisan. Kade ulah aya anu kumawali ngaganggu ka dewek. Pikeun mulihkeun kakuatan, dewek butuh waktu jeung ketenangan. Geus kitu mah si topeng mayit terus ini tinggalkeun eta rohangan. Laras Anting jeung Mbah Camali Sakti silih teuteub. Laras Anting sigana bae masih kene panasaran hatena anu matak harita ngajakan ngobrol deui ka Mbah Camali Sakti. Bener abdi mah teu panuju ku sikap jeung pamajikan anu jadi salaki. Paguron anu geus rek tepi kana puncak kajayanana cek Mbah Camali teh mah. Terus kudu dibubarkeun. Lamun tepikeun ka salaki abdi ajal babarengan jeung Sirawing. Padahal apan meureunnan pamajikan mah hirup kene. Mesiga anu teu percayaeun ka urang. Coba kumaha cek pamikiran Mbah Camani, Mbah. Mbah Camali Sakti sariletik terus ngomong di lalaunan. Tenang heula Nyi Mas. Ulah kabur nafsu. Ngalawan ku caritan mah salah kacida Nyi Mas. Kuriak terus jadi pasya jeung batur sakandang. Kudu waka diributkeun Nyi Mas. Cekula mah tong wara. Jadi dina anjing harepan ieu kayaan urang teh kudu tetep aya dina katenangan Nyi Mas. Tapi abdi mah tetep teu panuju. Henteu sugema lamun henteu tumperudes sakabeh keluarga Sirawing. Mumpung marana keur aya di tempat urang. Ayeuna sabenerna mah kasempatan anu hade pikeun numpuludeskeun keluargana Sirawing. Pang-pangna masih jaka Sinangling jeung Syai Manganti. Anu paling dipikacece ku abdi kudu leuwih teu dibinasa. Kitu cep abdi mah sok we pikir ku Mbah Camani. Sakula oge jalan pikiran Nyi
lalaki nyimas si topeng mahit jeung si lawing mah kula can waka bisa ngalakukeun tindakan naon-naon nyimas ngan ieu mah upama salaki nyimas si topeng mahit tepikeun ka pugurna rumpak taringin di buruan ngeunaan keluargana si lawing mah gampang nyimas sanajan geus eueuh si topeng mahit sakabeh anggota bakal nurut kana perintah kula anu mata keur Mbah Camani Sakti mah tetep kalah kumaha oge bakal aya di pihak Nyimas Laras Anting dina harti bakal ngabantu anu sapinuna gitu Nyimas ya syukur jeung nuhun we atuh ari kitu mah Mbah Camani da abdi oge teu panuju ari paguron kudu dibubarkeun terus keluarga si lawing dibebaskeun mah moal kaubaran meureunnan ka nyeri jeung rajeta hate teh komo ningali kayan si Jaka Sinangling mah bet masih keneh hirup geuningan aneh jeung teu ngarti keur abdi mah Mbah Camani dina kayaan keur ngalobrol kitu harita aya datang tetela Aji Sutra geuningan anu datang teh Aji Sutra terus milu ngobrol malah Aji Sutra anu cumarita ditujukeun ka Mbah Camani Sakti anu jadi guruna lain ari kuring mah nepikeun ka ayeuna oleh ngerasa aneh bingung teu ngarti ki guru si Jaka Sinangling nahabat hirup keneh geuning padahal apan geus jelas kuring anu nyapatkeun beheungna oge terus sirahna dibawa ka dieu tapi beleger keneh geuningan cik kumaha ieu teh bisa seperti kitu tak Ki Guru Mbah Camani Sakti ngahulang sakedeung manehna bisa ngamaklum maksud Aji Sutra nanyakeun ngeunaan masalah eta da puguh Aji Sutra anu geus ngalakukeun tindakan ka Jaka Sinangling jadi kieu sabenerna mah sedih si Jaka Sinangling sigana wae aya anu lungan euy dina waktu ayana eta kajadian anu lungan ka si Jaka Sinangling ngagunakeun elmuna nyaeta nyamarkeun panaya urang seji anu akhirna urang bisa kabobodo tenyo teu beda ti emosi ieu we seji kitu ceuk pamikiran dewek mah nya tapi saha kira-kira anu geus nulungan si Jaka Sinangling nulutkeun Ki Guru buat boga kemampuan ilmu seperti kitu geuningan Ki cikan saha tah jelema Ki Guru milik kana kemampuan ilmu seperti kitu jelas cantang tu bisa dilakukan ke jelema biasa sabab jirim si Jaka Sinangling harita bisa leungit jadi anu disapakeun beheungna ku ilaing mah buka tinggal haon ku Nyimas Laras Anting harita terus ditah dikubur deui ka barudak kitu kitu mah iya maksud akang teh nya dina paisukan Laras Anting nitip ka Aji Sutra nu jadi lanceukna terus ngajawab anu matak abdi oge keur ngobrol jeung Mbah Camani ngeunaan hal eta teh Kang anu jelas abdi henteu sajalan jeung sikeut pamadegan jeung anu jadi salaki anu keukeuh mun teh mah rumpak caringin di buruan nilikana kanyataan si Rawing bakal mampu ngimbangan kekuatan jeung elmuna ieu paguron kudu keukeuh kudu dibubarkeun pada mata kakak lebih lebah dinya henteu panunjuna teh sabab gangaranan ngabubarkeun paguron jelas
jelas urang anu bakal rugi. Padahal paguron teh kawilang geus kuat jeung geus nyebar. Nya geus nyebar pengaruhna. Bet guru akang baca mani sakti oge. Sanggup nurikeun ngabantu ka urang. Laras anting ngabagikeun paneutupna ka Mbah Camani Sakti jeung Aji Sutra terus nyarita deui. Si Rawi deui eleh duanana. Anu macak urang mah tinggal nunggu kapastian paisukan we ieu mah Kang. Mun teh mah bener salaki abdi nepikeun ka ajal babarengan jeung si Rawing. Lantaran ilmu jeung kekuatan anu saimbang. Tah dina eta kaayaan, jelas urang kudu ngalakukeun tindakan Kang. Maksud laras tindakan kumaha? Jika sok jelaskeun ka akang, ngababajukut kudu nepikeun ka akar-akarna Kang. Jadi kulawargana si Rawing kudu ditumpun ludeskeun Kang. ditumpur ludeskeun. Ditumpun ludeskeun. Sanajan bener keluargana si Rawing teh lain jalma biasa. Tapi jumlah urang leuwih loba Kang. Suka jeung sugema kana hatena lamun keluargana si Rawing nepikeun ka bisa tumpur ludes Kang. Aji Sutra nyerengeh seuri bari ungut-ungutan. Memang sarua panunjukna ngadenge carita laras anting anu jadi adina seperti kitu. Kadenge Aji Sutra nyarita deui. Akang memang panuju laras. Satuju tak akang kana jalan eta pikiran. Kula warga si Rawing memang kudu ditumpur ludeskeun. Sabab eta kula warga si Rawing teh bakal jadi bibit penyakit ke pihak urang dina waktu anu bakal datang. Ngan tapi ceuk Ki Guru kumaha ye? Nya sikap jeung pamadagan Ki Guru. Kukuh nanyakan deui ilahi mah Serji. Geus henteu kudu mang-mang salampang cek dewek oge Serji. Anu jelas dewek sanggup mimpina ieu paguron. Pikeun numpun ludeskeun keluargana si Rawing henteu kudu make loba-loba jelema. Ku dewek sorangan oge sanggupun Serji. Geus kaukur kamampuanan oge. Anak pamajikan si Rawing mah geus kaukur. Gampang pikeun modalna oge. Ngan rumasa mun si Rawingna memang lain tandingan dewek euy. Hari kasebut keluargana mah dewek sanggup. Tah kitu sikap pamanegan kula mah Mas. Laras anting rada kaubaran hatena. Sabab aya kasanggupan anu saperti kitu ti Mbah Camani Sakti. Syukur atuh ari kitu mah Mbah Camani Sakti. Abdi kitu deui Kang Aji. Tenang ari geus kieu kacenekana mah. Tinggal meureunan ayeuna mah urang ngadaguan sarta ngabandungan kumaha kajadian dina paisukan. Anu penting Mbah Camani ulah jari janji ye. Kumaha keur jari janji atuh Mas. Sabab kula oge memang boga sikap pamadagan anu sarua. Keluarga si Rawing memang kudu ditumpur ludeskeun Mas. Pangaranan si Rawing geus eueuh di kieu mah. Sadeui anu rek dipikaserap. Anu matak sing percaya, sing tenang Mas. Di mana caritan si topeng bayi jadi kenyataan? Lantar ilmu jeung kekuatan anu imbang. Duanana aja babarengan, paeh patunyang-tunyang. Kula anu bakal nuskeun mimpin ieu paguron mah. Lian jeta kula anu bakal numper atawa numpur ludeskeun keluargana si Rawing. Laras anting jeung Aji Sutra pada ngarasa teteg hatena. Geus aya caritaan jeung kasanggupan ti Mbah Camani Sakti anu saperti kitu mah. Caturkeun di tempat sejen. Di imah anu dipake leureuh ku si Rawing sakula warga. Jaga sinangling jeung ayu manganti geus salare.
sedengkeun Saraswati anu maturan ngobrol Sirawing katingali harita geus lelenggutan. Sirawing nyarita ditujukeun ka Saraswati. Geus lelenggutan kitu Saraswati. Apa dan cek Kang Oge ulah maksakeun maneh ngobrol ah. Mun geus tuluy mah panon ngajakan peureum kudu gancang disarekeun. Apa dan kitu Saraswati sok bolehkeun kitu ah. Henteu Kang. Jasa hayang mono Kang. Can hayang mono kumaha sakitu geus sucang riceung teh. Sakitu ah bolehkeun. Apa dan mending keneh sarekeun we cek Kang Oge Saraswati. Lain guna naon ngalah isukan teu nunutan. Manya ngarajuanan salaki tarung terus nunutan. Di mana Akang celaka teu meureunan. Apanan moal katingali. Ulah nyembat-nyembat cilaka tuh Kang. Buat gitu geningan Kang Rawing mah. Siga anu nyapa diri sorangan. Kedana masalah ngarepkeun cilaka tapi kedah aya dina kaunggulan. Kalawan selamat Kang. Sabab abdi sakeluarga bakal samagaha ieu hate jeung kahirupan ku ayaan nasib anu teu dipiharep. Kitu deui angling oge ayu manganti sarua teu miharep. Jelas Kang teu miharep upama Kang Rawing duikeun ka aya di pihak anu kasoran Kang. Ya, atuh mudah-mudahan we Akang dikeresakeun. Aya dina kasalametan kitu tah. Sakolerkeun kitu ah. Kitu satu geus karep kitu sok bolehkeun. Mah bener lah kajenting diganyaku korek api oge. Mun keur ngurah keneh mah apana resep ningali Saraswati ngicip karep kitu teh. Apana geus kolot mah kurang nafsu ah. Heeh. Jeung dari apana isukan teh rek tarung. Sare kekepan lawas mah bisa hengker ge. Kumaha Kang? Lamun sare Akang terus ngeukepan Saraswati bisa hengker. Hengker kumaha ya Kang? Iya, ieu tenaga Akang. Ah, eutun teh. Sok sarekeun kitu ah. Akang macan tunduh ye. Hayang di luar heula ngarasakeun hawa peuting. Saraswati geus teu ngahalangan kana karep salakina anu milih kaluar ti jero imah. Da puguh bisa kamaklum ku Saraswati oge. Sanajan bener Sirawing salakina bangun anu tetep tenang. Ngan kangaranan reking hareupan tarung pamungkas dina isukan mah tetep aya pangaruhna tangtuna oge kana hate jeung pikiran. Saraswati terus asup ka jero kamar sedengkeun Sirawing muru kaluar ti jero imah. Dina sajaroni ngakeuler harita Saraswati hatena garecok ngomong sorangan. Jadi sasabalakan kieu ieu teh sigana wirasat anu kurang hade. Moal buah dina poe isukan mangsa tarung pada ngagunakeun kakuatan pamungkasna masing-masing. Kang Rawing bakal kasoran ere jajaten. Bisa wae nepikeun ka bobor karahayuan ajaling pati. Mun nepikeun ka kitu kajadianana, duka teuing kumaha nasib kulawarga. Gusti anu agung punang ceuk dina lampahna teh teu boleh merangan tindak laku kajahatan. Asa piraku upama dugikeun ka kedah ajaling pati. Abdi nada pangaresa ti salira. Nada widi ti nu maha suci. Mugi Kang Rawing salaki abdi. Dikang tayungan, pinarengan sareng kasalamatan. Aya dina kaunggulan angin kasalira abdi muntang. Mugi diabing dijaring Kang Rawing salagi abdi Gusti. Kitu garecokna hate Saraswati dina waktu harita. Anu akhirna batu karasa tepikeun ka sarena.
beki simpe ukur sora papais peting kaya ningjang kricih cir ciang-ciang jeung cari cangkas anu kadenge harita katingali sirawing aya di luaran imah terus milih tempat anu merenah pancuh dina tangtungan anak beri nyidakepkeun dua leungeunna meuremkeun panona mantengkeun daya batina sanajan dina kayaan bae jeung nangtung tapi sirawing estu husuna keran kumantengna dina mentangkeun daya batina lila kadenge harita ku sirawing hiji sora anu tayelian ti sorana Eyang Jatinur Alam anu ditujukeun ka sirawing Sirawing Eyang prihatin sabenerna mah sabab dina poe sukan make kudu aya lalakon anu saperti kitu tarung patutunggalan naruhkeun jiwa jeung raga upama gayaan dina poe sukan keukeuh dipaksakeun dilakonan gambaranana teu beda ti muning rarakitan kuda papadangan minyak ngalawan seuneu pareum minyak nabea sapasang kuda muning anu rarakitan beakeun tanaga antukna ngagoler babarengan saukur tamuh laku ajal patunjang-tunjang tapi sok sanajan kitu sabenerna lamun hidup bisa nalungtik sabenerna aya titik kelemahan anu dipiboga ku si topeng mayit ngalamun ku Eyang dibejaan atuh meureunan liki estu teu nyatria adu mata taluntik korehan sing kapanggih ku sorangan ngeunaan titik kelemahan lawan ngan sakitu anu bisa katepikeun ku Eyang rawi sirawing narik napas panjang panona terus bentak ngahulang bari ngagerendeung ngomong sorangan naon titik kelemahan si topeng mayit teh nya pugu geus timimiti keur tarung ge geus diteangan jeung dipikiran apanan weleh memang can panggih ditalaah terus-terusan oge canya naon kelemahanana nya Eyang Jatinur Alam pedit deui teu ngabejakeun padahal mah tuh omongkeun we da si topeng mitna oge apanan jelema jahat aduh rada bingung oge yeuh jeung hareupan poe isukan kajadian sigana mah ninggalkeun pamajikan jadi randa je gelis pamajikan teh deuh nya geus incuan momplok kene keun wae sanajan randang urang oge Raswati mah moal daekeun diboga salaki cinta nangan ukur-ukur sirawing sirawing ngalengkakeun sukuna terus asup ka jero imah barang asup ka jero imah tetela kabehanana geus salareti berat sirawing diuk di tengah imah masih keneh muter pikiranana harita sirawing jadi terus mikiran pituduh gaib ti Eyang Jatinur Alam ngeunaan titik kelemahan si topeng mayit nepikeun ka harita sirawing memang tacan bisa mastikeun ngeunaan titik kelemahan si topeng mayit kawilang lawan anu memang berat di sing hareupanana isu-isu kene geus aya anu nganteran dahar saperti halna waktu keur diajakan ngariung dahar ku si topeng mayit sanguna masih kene ngebual sarta lauk paukna oge nyugemakeun
nganteran dahar teh dua orang anggota topeng laras anu saurang mah balik deui sedengkeun anu saurang deui mah cicing didinya si Rawing jeung anu sejenna geus beres marandi subuh keneh oge saterusna anu nganteran dahar harita nyarita mangga taruang heula Parawing oge anu sejenna mangga taruang pamimpin kuring si topeng mayit tetap ngahormat Parawing sakulawarga anu aya di dieu ngan supaya henteu curiga bisi pajalkeun rek di baruang jadi hampura rek diasan heula ayeuna ieu tuangan teh ieu hampura ieu lain teu sopan ieu di piheuraan ku kuring nya saperti halna anu kungsi dilakukeun ku si topeng mayit kabeh dahareun anu disuguhkeun teh diasaan heula ku anu nganteranana geus beres kitu mahna tetep cicing keneh di dinya si Rawing jeung anu sajena ditatag geus kitu mah hatena si Rawing anu pangheulana ngalas bari ngararet ka keluargana terus nyarita sok tarimakeun ye apana rezeki ye teh sok tololak rezeki nu penting beteung eusian heula tadi eusian heula mah apana moal aya tanagaan ge asok ulah asa-asa hambak-hambak we sing warna kayaknya tah lauk-paukna oge deuh ning arebul keneh kitu sok ningali si Rawing geus ngalas malah terus ngamimitian dahar mah anu sajena oge nurutan geus teu asa-asa deui dina dalaharna oge beres dahar si Rawing bari ngusapan beteungna nyerenge seuri ngaret ka anu nganteran dahar terus nyarita aduh nyaan mirasa ieu ni majang halah bisaan masakna ieu aduh karesep ieu naon ieu teh suung teh nya dipais terus ieu belut oge karesep duh karasa ieu na cikurna sigana teh ieu mah apana ngahaja we modelna nyampakeun nyadiakeun keur bapa sajangnya nya kitu Parawing cek pamimpin kuring oge Parawing sakulawarga wajib dihormat sabab Parawing teh bener-bener jago sajati cenah naon teh kakara ayeuna pamimpin kuring si topeng mayit manggihan lawan anu mampu ngimbangan kemampuan ilmu silatna jago anu sajian mah taya anu seperti Parawing Pak aduh sarua bapak gejang apanan kakara ayeuna panggih jeung jelema seperti si topeng mayit mah ngajakan tarung nepikeun ka angeus-angeusan tapi kawas jeung dulur apanan magejeng merhatikeun merenahna dahar jeung sarena sagar rupa aduh ongkoh jeung musuh tapi siga lain ka musuh ngan hanya kana teh teu aya nyahoeun kana pangabeutina si Rawing teh duh nah naon pangarsa Parawing teh Pak tadi bercobek dulu penggeus iya sama comrang jeung cobek jantung jauh kah karesep di dieu begitu naon teh peuyeum hayam apaan ari keur opieun mah bubuy dawagar we anu nikmat teh padahal lain anu milu we atuh ngariung sakalian dahar jang jeung ilek-ilekan teh puguh kawas kitu mah ujang bahaya tuh milu ngariung mah ngariung dahar mah Parawing bahaya sarawe jeung kuring tengah hormat ka Parawing sakulawarga kanyahoan ku pamimpin kuring bisa cilaka bisa eureun mudahan ke jelema teh Parawing nyawayahna we kecang da kitu apa dan kangaranan anu jadi anak buah majangnya nyaeta kudu nurut ka pamimpin mun teu nurut atawa baha sok omo mun nepikeun ka ngabangkang ka pamimpin apanan bisa cilake jajangnya kela Parawing kuring jadi penasaran oge teh na penasaran kumaha kitu jang
apa dan memang kudu dijelaskeun atuh ari ngarasa penasaran mah jeung sok naon hah nyaon anu jadi kapanasaran ujang teh naon kangaranan sakedeung deui teh parawing bakal nyorang tarung anu pangangeusannya tapi diperhatikeun ku kuring teh parawing mah beut tenang-tenang wae siga nu lain rek jeung hareupan tarung dengan parawing mah nyantai geuningan eta kayan teh keur kuring mah jadi teu ngarti bener-bener teu ngarti kuring mah parawing nya tenang we atuh jang apa dan piraku bapak kudu ajag-ajagan mah terus bapak teh kudu ajet-ajeritan ada yang bebenyit atuh jang kain eta mah apa dan lain keur tarung tapi keur ngariung dahar nya kayan anu ayeuna kedakonan teh apanan kudu ditarimakeun jang jelas kudu dirasakeun kanikmatanana apanan kitu teh jang eta diperhatikeun ku dieu teh alah tapi ke sakabeh anggota topeng lalas parawing geus pada nyaho ieu teh caritan upama dina tarung ngagunakeun ilmu pamungkas eta ilmu jeung kakuatan tetep saimbang bahaya parawing baya kumaha ari ujang bahaya naon sababna sabab waktosna seueur parawing hanya kapisan para cakra